kampung anu disegani. Maranehanana nyaeta Arul, Mutia, sareng Resti, anu biasa meunangkeun naon oge kalawan duit. Tapi aya oge golongan kadua anu diwangun ti Alia, Bayu, sareng Fajril. Maranehanana singger tapi tergolong budak nu kurang sanggup ku kituna mideng diremekeun ku Arul, Mutia, sareng Resti. Di hiji poe, Arul, Mutia, sareng Resti rek indit ka warung pikeun ngeusian beuteung maranehanana anu lapar. Arul henteu junun manggihan duitna anu saingatna nyelip keneh na kantong. Ayo beteng goreng geus sapat pisan. Ayo guys. Geudeung. Oh terjadi. Pas di jalan maranehanana kapanggih budak tiluan nyaeta Fajril, Bayu, sareng Alia. Duit urang leungit. Sabaraha coba periksa deui beusi we ngelah. Mustahil mut. Orang inget tadi nyimpenna di dieu. Di mananya? Coba orang teh angan di tempat nu tadi beusi we aya. Ayo coba aja. Arul, Mutia, Resti lanjut neangan duit di jalan. Fajril, Bayu, Alia. Kita marane nempo duit urang teh 15.000. Coba karadahan beusi we aya di antara maranehna. Ieu duitna. Ieu mah duit urang di Abah. Tamana duit nasi Bayu tamari abahna tadi itu. Ternyata urang bae kamane sifat jeung watakna beda. Tapi pan Maya teh bacik kitu ro, pangsok nyebar fitnah. Waduh si Bayu mah biasa lagi jajan aku 5.000 sapoe. Oh bener mut, mau mungkin sebelum yang itu soalnya keluarga nabi kurang mampu. Masalah ya namang ulang ngobrolkan dewe masalahna. baik pemikiran deui. Nanya maranehna rasana kuring. Maya teh salah kepedeusieun. Teu lila Resti balik deui ka saung nyampeurkeun Bayu. Urang apal saha? Saha? Mau mungkin mustahil sih mungkin nyokot nama. Karena sih bener mau mungkin semuanya nyokot bisa. Eta kenyataanna kede urang ngobrol jeung si Arul marane teu perlu panik. Nah, temennya res. Darudak urang nyokot saha nu nyokot si Arul teh. Eta babaturan deket urang keneh ru. Soalnya buat orang deket kurang cuman mana jeung si Mutia doang. Bener Rul, tadi pas di tempat nu tadi duit mana murah terus dicokot ku si Mutia, cek si Mutia tong gandeng. Oh jadi mana buat? Kunaon arek ngambek. Sok mangga. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mau dengan kau. Siapa yang mau kulit? Aku mau. Apa sih? Saya raya kurang buat orang yang mana tapi mana malah gitu. Buat kunaon? Mana gitu tak orang? Kunaon emang urang kieu ge terpaksa. Nah, temut mana yang tercarita ka orang? Geus namanya dari para saya gawe kayaan sumutnya kerese kamari ge urang ningali manehna
ngadapakeun beasiswa. Nah, mana emut teh cerita ka urang. Bay, kenaon di dia? Emang aku salah hampuranya hampurakeun we ro apa mainan geus jujur mohon teu sakuduna urang kieu panas juga kieu. Mut hampura urang ge. Tapi lamun aya nanaon ngomong ka urang. Jigana aya nu katinggalin da Naon ningali? aya nu cermin ka hampura tuh. Bay, hampura urang geus salah sangka ka maneh. Banyak remun. Mustahil mun si Arul jeung si Bayu aambek ngarambek mah soalna maranehna budak bageul. Bener mustahil. Salaman heula atuh harga tidak sinatron gitu. Asik. Sakitu wae carita anu ditampilkeun ngeunaan kahirupan sapopoe. Kasimpulanana, jadilah jalmi anu jujur di berbagai hal. Ngabohong moal aya habisna. Jadi tong gampang percaya ai eueuh bukti. Na nyata tong gampang percaya ai harapan na teu nyata. Eta nu menyebabkeun jalmi teh jadi salah sangka. Ayo betul goreng ke sapa pisan. Ayo, guys. Tungguan sini. Nah, halo. Sorry. Lu sih gak balik. Duit urang leungit. Sabaraha, coba periksa deui beusi we ngelah. Mustahil mut. Karena orang inget nyimpanana kantong. Coba ayo di Wala. Baik pemikiran. Oke, Ini salah. bener Rul, soalnya tadi pas salah. Bener Rul, pas di tempat tadi duit mana murah terus dipulung ku si Emah, cek si Emah teh kutia. Oh, jadi mana mut? Geus. Namanya dari para saya. Lantai bodi. Apa werul? Duit simut ya ke ese soal simut. Apa werul? Bay, kenaon di dia? Aya panjeknya. Bay, hampura urang geus salah sangka. Hah? Banyak mun.